Coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok, jam sabaraha bae aya bae nu masak. Jam sabaraha bae aya nu masak. Tas subuh aya nu masak, jam 7 aya nu masak, jam 8 aya nu masak, jam 10 aya nu masak, jam zohor kiai ka masjid nyana masak. Asar batur ngaji nyana masak, penting waya istirahat nyana memasak keneh bae. Aja dicarekan ku kiai na dolah emang kos kitu pondok mah bebas di pondok. Aja salah cenyahoeun KBG ka rahasia pasar teh. Ingat, awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah. Ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan. Kudu nu loyok, nu rendah hati, anu bener-bener endek. Nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teh budak ilmu kawalian. Teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian. Ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak.